acara teh. Isok teu jas urusan teh kudu danta tuh. Kumaha tah? Oh jadi kan di Gunung Sungging berenang. Oh siap rek itu mah. Berapa meter tah? Kudu harga tanah mah kan leuwih ngajual bala-bala dan jadi kos bergede men. Oh siap. Poe naon? Sabtu malam Jumat. Berarti dek poe Kemis meureun merapat deh. Lah kudu wajas pernah hirup meureunan pendek teh butuh duit biayaeun banyak pendek teh pun rai pun raka dek teh meureun di modalan ku dek kabeh. Belaan ngabegal dek ieu keur nungguan begalan itu. Poe nu mantap tuh kumaha teh. Rojak tingkah mana rojak? Si rojak sejarah anak jeung mah dia. Ya doang lah. Motor teh butut aing ternyata maling motor ieu. Tapi pajakna mah hirup ya, plat nomor mah euy. Soak deka. Teu ngari deka motor nu ngarit ge. Oke, jadi poe Kemis tingalikeun deka janji jam 8 Kemis ya. Tengah genep subuh poe Rebo deka geus berangkat ka dinya. Tenang. Siap. Yuk. Jadi dek beunghan. Tuh, deka. Pokoknya dek lamun beunghan nek nyewa lurah ya. Ceker bisnis supaya komisi rada gede kan 50 juta ku sorangan asal si rojak pula karunya tapi si rojak teh bukan budak mainan teh Dasar heueuh. Di apa kieu aing motor make modar deh beak bensin teh bitu bana kelahar nak sun kebasuhan. Aing ampun dengan sakem kunaon kana teh kurujit lega teh biasa ngabegal motor nu teu ngajak-ngajak teh terus data aja biasa tuh aing Gus Kager. 5 etus terus ampun iya pusing dek segala begal motor anu keur ngarit atuh tiap ku dek nek dibegal teh bensinan heula dek teh moal bangsa kos kieu meureun beak bensin motor dek aduh aing kitu teh aing ngobrol teh itu tegeunangan aing ieu anu lega baru ngit gitu teh korai segala nih mah banyak budak harus euy kunaon karena kunaon itu sok jeung adat wae kelakuan sok nanya kunaon pusing dek begal motor motor nu ngarit kayang dek pinuhan bensin mah ku dek dibegal teh meureun dek moal ngadorong emang apa sorangan meureun bensin teh mahal anu ditaik-taikeun wae ku pemimpin urang teh jadi anu salah teh tukang ngarit ya heulah penjara 3 tahun man pusing mah hukum bisa dibeli nyata tuh udah alus sih ududna ya weh atuh kan gagahna ududna udud siga pamarentah arus luarna doang waduh kitu Pan aya jelema leutik mah biasana kitu nih. Ka tukang ngarit mun dihitung 30 tahun. Oh, info video tim video itu ngomong teh malah. Aya video teh ngajak, emang narek ngajak teh tadi ge. Di poe kamari dek ngajak teh. Ngan tadi karek nelpon karek fix. Siap. Video teh naon teh? Ieu mah acara gelut hayu, acara galungan hayu. Asal sote ulah acara maehan can luas dek masalah maehan mah. Inget ka keluarga ari masalah maehan mah dek mah. Dek emang naker anya celangngan lawan dek ka mana-mana can apal digiti sorangan dek. Dia adu ge hayu. Heuh, da cara dek kana maehan teh asa kurang wani. Emang cara batur ka. Jebret masing ka anak buah ge. Kena hukum apa narek leweh kana. Heuh ting bener ting henteu dihukum lagi. Yo, teh bisnis tanah gitu ya. Lumayan 50 juta orang bagi dua, siap. Pokoknya mah eca seusuran jeung dek. Poe Kemis ke orang kontrol Jerman. Si Sudin ngaranna ge. Siap. Dunguk teh teh. Bisnis tanah teh. Jeung orang mana itu Sudin teh? Dek ambung keuntungan 50 juta mah dek butuh duitna ge 20 juta, Pak. Dek naon duit 50 juta. Dek butuh duit 20 juta. Hararayang dek. Tapi ada kira-kira gul mah gitu. Isuk bisnis sore jadi duit berangkat jeung dek mah. Najan ngalengkahan gunung ngan hayu berangkat masalah duit mah dek. Tabrak euy. Main teh nomor gentana main teu kadugalan panaitan gede kitu. Duh, dek ari buang biong sieun euy. Moal ieu aman jeung dek. Gede beuteung Menurut gede beuteung sih teh. oh eta teh. Ieu mah menurut undang-undangna ge halal. Duh, urang preman nu ngabas undang-undang eta urusan nu jelema nu berdasi lah. Urang nya ulah aja we. Ira eta ieu na. Janjina jeung si Sudin. Poe Kemis eta poe Kemis. Eta majarkeun teh cenah poe Jumaah malam Sabtu. Sabtu malam Jumaah.
siap itu cara nama ya Oke kira-kira lah. lancar mah. Mau korek di mana kok gede sih nuna? Di Di Kairo. Aduh, soak. Jauh mereka lihat lagi Kairo euy. Rupanya kan kamar geus ngahutang beas di Kairo. Geus aya namanya anu keur meuli bensin motor dek banyak bensin hayu urang Oh, berangkat langsung. Jaker da angge ngahutang di Kairo. Gampang orang malak-malak atuh lah. Oh, siap. Wah, gimana? Santai ya tuh sia, tong segala mah bisa witar. Udah. Santai ya tuh. Bang tandanya. Bisa nama nyut waon teh. Aing ke jalan hujan ditabrak. Hah? Eda sih jelema ngobang naon di. Sia dibawa ka jalur mana sia sok tibang ketabrak ku aing sih tibang kitu dong. Modal hanteu sia goblok. Panggilnya emak. Mama aing oli ieu. Di menil wae na ulunya. Oh, ayo sia rek dibawa kana jalur hukum jeung aing. Sia kidukunkeun ku aing sia. Ku aing pake pelus sia ku aing sia sedap utak paku sia. Hah? Kadieu sia. Ayo sia sakit aing. Oh nya. Mungkin ku aing dangli sia kadieu bro. Jangan abah ulang. Aing geus panglang ya hulu. Ari teu manggih alkohol teh asa teu bentes kehidupan. Laku kana naon sepeda. Lumayan karena ciki baheula lagi tukerin karena ciki nih. Jeung nyak sayur. Aku aing mabok ciki. Mal ge rieu teh. Apa urang ngabegal kanu keur paranen? Ayo ah. Depan Pare urang begal. dibanding ini dek depannya teh isu kan. Begal geus nih kayangna tuh kagok lah. Balu Begal. Gomplong anak muda. Mama nih yang aing teh mama aing oli ieu. Nyenal ini mangan enem. Aing gunung tonglut. Bagi penyalanya. Nyelnya anu bintin aing. Ni nabrak manehna. Gomplong. Arek moal teh. Hayu kemana? Urang memeh bisnis tamu. Urang rieutkeun laulu urang. Hayu siap kurang non teh. Kobam. 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 Hayu Gaul lah siap lah. kobam ya sih kobam. Oh nyata. Siap lah. Pokoknya mah kudu bener-bener. Wah, Lah tujuannya motor nunggu aya tadi mogok teh. Siap. paling ge 300 gitu mah. Aduh kajen mun. Nah, itu botolnya. Heuh mah. Siap berangkat lah. Siap. Ayo. Ayo tuh. Ayo Gitu, Boy. ke gitu esa itu. Nah itu. Betul ingat tuh. Wah, sia. Duh. Kesel lah. Terus katak jelema. Aya begal heuh. Iya Motor dengdek mana? kreditan. Di belangsa ka kunaon? Aduh, kunaon. Yo, tadi dia nabrak di rumah. Anak polisi. Paeng tuh. Hirup kenengan eta riweuh ngomong. Tabrak deui ke paeng. Paling mari nuntut. Aya ku duit eta mah beuli dituntut ge. Kunaon emang kerah mimitina. Sekira riweuhna aing ah. Jiwa mana si jalungan ngawe wae deui. Ayah di mana cepat pulang ampun dengan segala Oh, nabrak di dengan waya kiwari ah. Tadi diharap nabrak jelema eta anak polisi pan teh ngomong narek dituntut cenah. Jeung deui eta jelema teh rek ka dieu. Bahaya. Oh sieun dah. Cuman gara-gara nu tadi meureun mabuk ngaringakeun ka marana geura. Jadi nabrak jelema pan untuk nama. Gara-gara sakara. Pan dinya keneh meureun. Gua mun ka dina rungtut coba eta polisi ka dieu. Boga naon urang. Iya tong sieun teh. Ari jalur teh salah mah. Di bang polisi mah ku aing nu hareupan aja. Gua salah nabraknya eta. Dihajar teh nabrak teh. Henteu mah. Salah saha. Urang ringkus budak urang ringkus Ya eta ya. manehna leumpangna kumaha pan kudu dumukun kronologina. Da zaman ayeuna mah hukum CCTV bisa atuh. dibeuling. Heuh atuh CCTV na ge dihapusan. Urang Zaman semput. ayeuna mah. Semputkeun. Para rusing tong mikir nu kitu. Sok pelor naon nembus dawak aing. Nut wae kalau nyawe. Nah, kahang kan teh. Bukan teh antep. Yo. Jauh banjut ah. Mana ieu deui moga. Ulah nyalanan lu ya tangan aparatur. Pemerintahan. Car apaleun. Yo, kawangku di jalan ge yo. Jalan di ujung kulon ujung wetan usaha nu bapak aki aing. Nu Delapan aing. turunan aing. Geus ya. Enggeus na ieu. Padu wae saya ngomong teh. Ieu lemur aing ieu. Bacot di pos kitu kuatu teh dibarhabakeun sebentar. Kebutkeun ku jalan lah. Tah, ieu jelema nu rek nuntut teh tadi nu ku dewe katabrak teh ieu. Jelema nu polisi, akuna
Ting bener ting henteu. Bener teh setan polisi, ha? Emangnya temennya yang aneh wae gitu. Deleueun aing. Beda sama aing. Nek naon sia datang ka dieu? Teu sarua jeung datang ka kadang buaya sia. Sia yang dipesek ku sia. Naon sia? Tepak-tepak ka aing. Sila, santai sila. Nama main untutnya. Nuntut naon sia? Sieun aing. Ieu aing numpang di dalam lah. Boga asal sia, nak nuntut aing. Oh nama nyanuan ge ni bawa untuk aing. Sok bawa Ana aing, bawa ka ubuk sia. ieu CCTV besok Emang sia buka. kudu Jalan, maksudna. Jalan nu teh. Jalan ayeuna mah. Pan euling jalanna. Panjang aing bener di jalan motor. Sia mah leumpang temeuna. Sia nu ngalang-halang aing nabrak sia, salah sia. Pokok nama main untut. Muasir, Ayo, ieu semua aing. aing. Bedi sia ngawacotan. Bedi ieu. Bedi ieu sia. Tadi sia anak polisi ngaku anak polisi. Sia anak polisi. Polisi teh kurang. Si anak polisi. Aing nak mau ini nyenan. Kita kali sia, kita kali teh bintang krempel sarua awak banjut ka dieu. Ayo. Awas jenah. Ayo.